Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi hormatun simkuring dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui wargi. Pamugia wargi-wargi nu mulia sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi nu mulia, insyaallah mangga wang teraskeun carios dongeng nu ku urang dipigandung jaka sembung karya Bapak Jair Warni. Satu acana titip salam baktos kawargi-wargi nu mulia diantawisna ka Teh Khotimah Kang Guru Maryana salajengna oge ka Kang Ade Sukarna lajeng Kang Dedi Enjol Kang Orba di Kota Bogor kumaha dararamang salajengna oge teu hilap ka Teh Mutiawan lajeng Kang Dedi Ruswandi Teh Ulan Sari Teh Anita lajeng Teh Herti Isruna Channel kehilap ka Teh Nia Kurniasi lajeng ka Kang Dudi Wiguna damang Kang Dudi Wiguna nuhun upami daramang mah kehilap ka Kang Roni Uyah kamana wae Kang Roni damang lajeng Kang Yan mangga wang darongakeun wargi-wargi nu sareribuk manawi mudah-mudahan dipaparin penang tayungan kuno maha kawasa kehilap oge ka Eteh Hanita Moy sareng Mamah Andri salajengna oge ka udan teh Abah Daud Andang S. Argayuda Logika Lemper Kang Aan lajeng Teh Rina kehilap ka Kang Sobali Kang Kewepong kamana bae Kang Kewepong oge teu Haji El Hatman kehilap oge ka Kang Dedi Soeharto pun adi Kang Asep Dedi Soeharto di Kota Hujan Bogor. Mugia sapapaosna salira aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi nu mulia, sumangga dongeng Sunda nu ku urang dipigandung jaga sembung bagian ka 108 ngahaturkeun para wargi nu mulia. Wargi-wargi nu mulia, parantos dipedar wire kaswita jeung lanceukna nyaeta Sri Ayuningrum nu dua jawara ngora eta teh mangrupa adi-adina ti Kang Parmin alias Jaka Sembung. Ari tates tanggeus maranehna meunang hiji keputusan yen lanceukna teh sasatna ditipu atah-atah ku kumpeni Walanda. Kalayan dalih pikeun ngalaksanakeun perundingan tapi dijebak dina hiji perangkap atawa dina hiji piruang nu matak nandasa kana dirina. Jaka Sembung alias Kang Parmin ditipu atah-atah. Sadatangna ka Karesidenan Cirebon, lain meja perundingan nu disiapkeun, tapi Kang Parmin nyaeta dipapag ku sapasukan gede soldadu kumpeni Walanda. Kalawan dijejeran ku para jawara pribumi nu dibayar ku kumpeni Walanda. Atuh wargi hal eta teh nyundut ngagedurna sumanget juang ti para pembela Jaka Sembung. Anu kahijina nyaeta adi-adina sorangan nu tayalian Kaswita jeung Sri Ayuningrum. Tiluanana nyaeta putra menak Cirebon nu nalah langsung kawinata hiji menak nu gagah perkasa nu nurunkeun akhlak nu mulia ku atikan kalawan didikan ka eta tilu jawara. Di sagadingan eta tetelan nu ngabelaan Jaka Sembung teh loba oge jawara-jawara tangguh nu sejena. Di antara nama nu geus kakoncara dina lalaga meruhkeun ajengan anu gejul di belah ditu. Nu tayaliannya eta si tilu malati geus anjog oge ka tempat ditahan Jaka Sembung. Di sagedengeun eta hiji jawara sarti nu ampil sudah tanding
Anu manehna teh menang jujuluk si kaki tunggal. Harita teh jika nama geus aya di wewengkon Karesidenan Cirebon. Wargi nu mulia. Sawatara eta di luar kadenge sora sapatu soldadu kumpeni Walanda nu beuki dilatih beuki deukeut jeung beuki ngalobaan. Eta para soldadu kumpeni Walanda teh maranehna ngalengkah ka palebah tukang tina gedong tempat kejadian padungdungna para jawara pribumi jeung jawara-jawara nu deuk ngabelaan jaka sembung. Dina mangsa maranehna anjog ka hiji gang. Soldadu teh kacida ngararanjug jeung kaget lewat saking lantaran ujug-ujug mecenghul hiji jirim kalawan sakilat ngangker deuk ngahadang perjalanan maranehna. "Woi, kowe sidil, saha kowe?" Ceuk salah seorang soldadu kumpeni Walanda kalawan disusul ku pananya jawara nu dibayar. "Hei, saha anjeun?" Ceuk salah seorang jawara nu bantuan soldadu Belanda. Eta pananya teh teu dijawab. Ngantina satukangeun peuting anu jemplang-jempling kalawan poek ngongkleng buta rajin. Tembong nyirorot hisapasang panon nu kacida seukeutna jeung boga nada nu ngancam kamaranehna. Nu satuluyna mah mucung hulalawunan ti palebah tempat anu rada caang. "Saha maneh?" Saurang jawara bayaran teh nyorowok bari satuluyna mah manehna nyoba-nyoba ningker jeung babaturan tamu nu teu diundang. Sukuna buntung oi," corowokna salah saurang tinu ngepung. Eta jawara nu lah nyaeta jawara kaki tunggal teh. Manehna kalayan titen mimiti ngalengkahkeun sukuna, mimiti gerak. Kalawan dibantuan ku tongkat anu mangrupa penyangga, nyaeta di sabelah sukuna nu memang buntung. Barang red nempo yen eta jawara teh kaayaana sukuna buntung sabelah. Nu beuki lila mah beuki ngadeuketan ka para jawara jeung soldadu kumpeni Walanda nu kacida lobana. Ujug-ujug wargi. Kalayan gerakan nu kacida cepetna sacara babarengan. Para pengawal teh ngablesat narajang pikeun newak eta jawara kaki tunggal. Tapi hanjakal wargi. Saacan lengkah manehana terus ujug-ujug kandeg. Dan oge keuna kana awak eta jawara sakti teh hiji-hiji ti maranehna teh blagrug rarubuh. Kalawan sanjata seukeut nanceb dina awakna sewang-sewangan. "Kiat! Kiat! Kiat!" Jiga nawa eta pakarang-pakarang teh. Asalna tina tongkat nu jadi paneueulan si jawara buntung. Wah, film sih. Hebat sekali. Ceuk salah saurang soldadu kumpeni Walanda nu mireng eta kejadian. Sanggus eta kejadian, jawara kaki tunggal teh kalawan lengkah nu lalaunan tapi pasti manehna sageuat ninggalkeun eta patempatan wargi. Nalika manehna ngaliwatan tempat-tempat nu dijaraga, sakali deui eta jawara teh dikepung pikeun ditewak babarengan ku jumlah pasukan nu leuwih loba ditambah ku jawara-jawara pribumi nu dibayar. "Kurung oi, iblis buntung teh. Kurung oi. Moal sapira jiga nama," corowokna salah saurang pengawal jawara pribumi. "Kau film se. Kurung. Kowe orang semua kurung itu, iblis." "Ya. Jangan kasih peluang itu turun itu. Tangkap dia." Nu salah saurang sedena nyorowok bari manehna nitah ka pasukanana. Tapi hanjakal wargi. Eta jawara tangguh-tangguh teh saeutik oge manehna teu regrog. Manehna teu gimil sacongo buuk. Kalawan tenangna keur menang ngaliwatan para soldadu nu deuk newak ka manehna jeung ngepung ka manehna. "Serang oi!
Salah seorang jawara bayaran pribumi mereken parentah ka babaturanana. Atu sajumlah jawara kawakan maju pikeun rajang ka eta jawara nu sukuna tunggal. Tapi wargi kalayan teu disangka ku sakabehna. Nyaho-nyaho sababaraha urang ti antara manehna blaglug garubuh kana taneuh. Kalayan gerakan nu ngandung harti nu leuwih ti eta jawara hebat. Wargi nu mulia. Di sejen pihak, Sri Ayu Ningrum kalawan adina nyaeta Kaswita manaranehna geus aya di deukeut kamar tahanan Jaka Sembung. Eta dua adi lanceuk Jaka Sembung teh lalaunan ngintip kalawan sobar nyaeta ti dua sisi kamar. Maranehna nunggu hiji kasempetan nu hade pikeun asup kana eta wewengkon atawa kana eta kamar kalawan tarapi tur hati-hati dibarung ku pinuh perhitungan. Wargi Sri Ayu Ningrum jeung Kaswita mireungeuh aya dua soldadu Walanda nu jaga di belah kenca jeung belah katuhun panto kalawan sumagreng ku pakarang dina leungeunna. Teh sakedap teh kuring ngarasa hariwang. Hariwang itu ku beli locok itu tuh teh. Ceuk Kaswita manehna nyarita ka Sri Ayu Ningrum. Naon-naon diperkirakeun ku adina. Tetehlah Sri Ayu Ningrum oge boga anggapan nu sarua. Yen nu matak ngabahayakeun teh nyaeta bedil soldadu nu dinamian bedil locok wargi. Satuluyna mah Kaswita sageuwatna mere isyarat kalanceukna. Sangkan Sri Ayu Ningrum sageuwatna narajang jeung manehna sorangan deuk ngadobrak panto tahanan. Sri Ayu Ningrum lalaunan manehna ngageser saeutik ka belah gigireun soldadu nu jaga nu aya di palebah manehna. Nu satuluyna mah kalawan tenangna keur manehna nyarita bari ngaharewos. Tuan, ulah nunggutan atuh Tuan. Wargi tangtos wae eta soldadu nu jaga teh tidak kagetna. Tapi saacan manehna sempet malikeun awakna. Hiat! Tuh! Sri Ayu Ningrum geus leuwih ti heula ngabeset eta kekempongan soldadu anu memang manehna mah eleh cepet. Mireungeuh serangan nu eta teh. Babatulan jagana sageuwatna manehna ngangkat sanjatana deuk ngabokong ka Sri Ayu Ningrum ti belah tukang. Tapi tetela saacan niat eta soldadu ngabongohan teh tepi jeung ngokangkeun sanjatana ka Balbasri. Sri geus leuwih ti heula manehna nyilangkeun pedangna ka belah tukang kalawan teu malik. Tusukan pedang Sri Ayu Ningrum keuna kana sasaran nyaeta keuna kana jantung soldadu nu jaga eta. Atuh wargi sakedeung oge manehna teh rubuh. Leungit budi ilang daya ngalungsar di tempat jaga. Wargi nu mulia. Sedengkeun Kaswita harita teu ngabuang tempo. Sageuwatna manehna nyuruntul kana panto. Hiat! Bismillah. Tuh! Manehna ngagunakeun pakarang nu manglipa beliung nu kacida ampuhna warisan ti Elang Sutawinata nu jadi bapana. Bap! Panto sageuwatna kadobrak muka. Kaswita sageuwatna manehna luncat. Hiat! Ceg! Tepi ka kamar tahanan disusul ti belah tukang ngabelesat Sri Ayu Ningrum lanceukna. Teh, geuning kosong teh. Ceuk Kaswita kalawan jengkel pisan. Harepanan nu saluhur gunung teh pikeun ngabebaskeun lanceukna Jaka Sembung tetehlah percuma. Wita, jika nama maranehna teh geus ngajebak urang, Wita, hati-hati. Muhun teh. Maranehna bener-bener nipu ka urang teh. Hati-hati teh dina kaluarna tina ieu patempatan bisi urang dijebak deui di belah ditu. Sageuwatna, Wita, ya pangkaluar ninggalkeun ieu patempatan. Eueuh gunana urang lila di dieu. Hayu. Ceuk Sri Ayu Ningrum satengah marentah ka Kaswita.
Atuh Kaswita kalawan baliung dina leungeun manehna ngolebat jeung luncat kaluar tina kamar tahanan. Di belah tungtunggang lumayan panjang, sajumlah soldadu Walanda ting pucunghul bari nyarentak atawa nyentak kalawan sora nu handaruan. "Ko pelom seh kowe saha?" Eta dua dilanceuk nyaeta Kaswita jeung Ayuningrum tes geuwat malikeun awakna pikeun lumpat ka palebah nu beda. Tapi eta gang teh ti ditu ti dieu geus dikepung ku pala soldadu Walanda, puluhan soldadu Balanda nu sumagreng ku pakarang. Mangpuluh-puluh laras pakarang bedil ditojokeun ka palebah manehna siap dibeledugkeun. "Ulah lumpat!" Sora ngagorobok tali kadenge. "Lamun ari laing lumpat, ku para soldadu pasti ditembak." Itu cek nu mere parentah ulah kabur. Kaswita jeung si Ayuningrum manehna sakedapan mah caricing haneng. Lantaran manehna kumaha kudu sageuwatna manehna ngalakukeun tindakan. Duanana merhatikeun para soldadu nu memang rekep pisan ngepung eta dua jawara ngora nu kakareturun gunung. "Wei, kowe! Kowe bukan Kakatung Letnan Jenderal Pandan Semot lain? Jawab!" Cek salah seorang soldadu nu jiga nama geus pernah wawuh ka Kaswita salaku katungna Jenderal Pandan Semot. Tapi teu dipalire ku Kaswita warigi. "Kumaha teh? Kumaha urang teh?" Kaswita ngaharewos kalanceukna. "Wita jigana eueuh jalan deui, kajaba urang kudu mere perlawanan. Satekah pola urang kudu ngalawan ka maneh sok sanajan sejumlah pasukan dibantuan ku para jawara nu tangguh-tangguh." "Oh, mangga atuh. Mangga. Ya, Kaswita. Ulah nganukur mangga-mangga. Ya, diteteh mah kieu. Amanah teh. Hayu gunakeun jurus walang sungsang ti amanya." Itu parentahna Ayuningrum pikeun ngagunakeun sarua bareng hiji jurus nu ngaranna jurus walang sungsang warisan ti jawara sepuh Lang Sutabinata. Nalika eta pituduh si Ayuningrum rengse, ujug-ujug wargi dua jawara nu kakareturun gunung adi lancuk teh hiat belesat lumpat jeng luncat jungkel jumpalik salto kalawan gerakan nu kacida hampangeuna jeung cepet luar biasa. Hiat! Hiat! Hingga senapan-senapan ditojokeun ka maranehna. Dardor, dardor. Tapi teu keuna kana sasaran lantaran kolebatna eta di jawara leuwih cepet ti kolebatna sanjata Walanda. Sawatara eta salah saurang soldadu nu keur diuk maksad cimkuring anu keur nangtung misah ti babaturanna sageuwatna manehna ngecengkeun bedilna. Tapi saacan eta bisa didorekeun bedilna ka Kaswita. Sageuwatna Kaswita kalawan lil ibarat gerakan kidang. Hiat! Hiat! Trash! Pakarang baliung Kaswita warisan ti karuhun geus miheulaan ngagabres ka eta soldadu nu satuluna mah ambruk kana lemah. Kaswita wargi memang ahli na jungkel jumpalik salto moal eleh ti jaka sembung. Tanggus ngabelesat manehna jungkel jumpalik sabari kali salto di luhur pikeun sawataru terus jungkel jumpalik gerak-gerak di luhur hingga sababaraha urang soldadu dibere hadiah mangrupa panajong anu kacida tarikna ku eta jawara ngora. Sedengkeun lanceukna eta si Ayuningrum manehna kulobat-kulobat ka ditu ka dieu sedia turun ka tempat nu kumanehna diperkirakeun teu matak ngabahayakeun. Tapi wargi anggapan jawara istri eta teh salah. Nalika manehna turun kana taneuh, dua laras senapan kalawan cepet geus diarahkeun kana palebah dada eta manuja. "Wah, menyulah kowe orang. Proh! Menyalah proh!" Nu hartosna wargi, "Menyalah awe.
Kitu salah saurang ti soldadu nyentak jeung ngancam kalawan sanjata nu siap dibekaskeun ka Sri Ayuningrum. Wargi, tapi Sri Ayuningrum kalawan cepet pisan maneh ngayunkeun pedangna ka beulah gigir. Ya, jelas. Keuna kana sasaran nyaeta kana leungeun soldadu nu aya di beulah katuhuna hingga eta sanjata nu keur dicekelna teh pakoleweng jauh. Sedengkeun soldadu nu aya di belah kencana wargi. Manehna coba-coba pikeun nembak ka Sri Ayuningrum, tapi eta ge percuma. Lantaran si Ayuningrum dina posisi sare manehna muterkeun awakna saperti gasing. Bari het ngagaet suku soldadu eta teh kalawan cepet pisan. Bluk. Soldadu teh ragrag. Bluk. Niban kana lemah. Nalika soldadu eta dek nyokot deui sanjatana, dak lumadak manehna terus diidak sarta hiji panajong ejehan nu kacida kuatna dilakukan ku Sri Ayuningrum. Ya, yes. Keuna kana rahang belah handap. Sehingga eta soldadu teh dijengkang jeung kapidara. Wargi nu mulia, Sri Ayuningrum ngarasa lenglang, manehna ngarasa sugema bisa lepas tina kepungan kumpeni Walanda. Eta jawara ngora teh henteu sadareun kana dirina yen manehna ditutulkeun ku sapasang panon nu neangan kasempetan pikeun ngabongohan ka manehna ti belah tukang wargi. Ketayap salah saurang jawara pribumi nu dibayar teh ngetayap deuk ngabongohan ku bedogna ka Sri Ayuningrum wargi nu mulia. Wargi nu mulia, Sri Ayuningrum dina ancaman jawara pribumi nu dibayar ku kumpeni Walanda lantaran manehna teh ditutul-tutul diintip deuk dibokong ti belah tukang. Tapi eta niat nu kacida gorengna teh teu kalaksanakeun. Saacan sanjatana jeung nyatana mah dibarengan ku hiji soldadu Walanda, saatana pakarangna nu mangrupa senapan teh dibekaskeun ka eta jawara ngora teh. Ujug-ujug belosat hiji jilim trak dua nana rubuh wargi nu niat sedia ngabongohan lantaran baliung kaswita geus leuwih teu heula ngarobek kana awak soldadu jeung jawara pribumi. Padungdungna antara soldadu Walanda jeung pengikut nu satia ti Jaka Sembung lumangsung tepi ka tengah peuting. Malah hampir deuk janari leutik. Can hasil bisa dipareumkeun ku kumpeni Walanda nu sumagreng ku pakarang kalayan pasukan nu terus-terusan nambahan. Sawatara eta korban ti pihak kumpeni Walanda beuki loba nu raragrag. Tapi soldadu teh terus daratang lil banjir eueuh eureuna. Sri, jika nam urang kudu sageuat ngantunkeun ieu tempat saat can panon poe meletek teh. Margi teu aya gunana pikeun neangan gara-gara jeung kumpeni Walanda. Jeung deui nu deuk ku urang dibebaskeun aga nyaeta Kang Parmin alias Jaka Sembung ge teu aya di dieu nyatana mah teh. Ti kaswita manehna satengah ngaharewos. Memang wita kaayaan oge beuki matak pibahayan pikeun urang duaan. Kumpeni Walanda terus-terusan ngadatangkeun bala bantuan boh soldadu sumagreng ku pakarang oge jawara pribumi beuki nambahan. Kitu tanggapan ti lanceukna si Ayuningrum. Nalika beres naon-naon diucapkeun ku si Ayuningrum, harita keneh oge eta dua jawara ngora nu tangguh-tangguh teh ngablesat tuluy melesat ka luhur pisan. Ya. Sakedapan oge maranehna geus aya di luhur dina wuwungan imah nu sakitu jangkungna pakarangan gedong karesidenan.
Kalayan babarengan kadenge suara tembakan tuluy-tuluyan dar-der-dor anu matak mepuskeun kendang ceuli. Dor, dor, dor. Belesat kolebat, cat. Dina hujan eta pelor nu pating sariut kaditu kadieu ngekep kana eta dua jawara kana awakna teh ibarat eueuh pikeun ngagiwarkeun. Tapi hiji oge eueuh nu keuna ka eta dua jawara turunan Lang Sutawinata adi-adina Jaka Sembung. Nu satuluina mah leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngacorelat jeung ngabelesat lumpat ngagunakeun elmu ngahampangkeun awak pilih tanding. Leungit kalayan eueuh saurang oge nu apaleun ka mana eta dua jawara ngora teh inditna wargi. Wargi nu mulia, kocap kacarios sakedeung oge Kaswita jeung Sri Ayuningrum geus datang deui di imahna nyaeta imah kosna di wewengkon Kandang Haur nu memang jauh kaditu kadieu. Dina perjalanan nu teu kawilang deukeut wargi ti Karsidenan Cirebon ka Kandang Haur. Di kajauhan rentang-rentang ka kuping sora adzan subuh. Hawar-hawar kalawan diseling ku sora hayam jago kongkorongok. Sedengkeun jawara kaki tunggal jeung Siti Rumalati ti kacatulukeun bareng jeung manehna. Jiga nama jawara eta mah geus balik deui ka tempatna sewang-sewangan. Meureun maranehna ge siga Kaswita jeung Sri Ayuningrum nyaeta sasatna bubuara heula sakedapan di hiji tempat atawa lembur kalawan nyewa imah atawa di dulur-dulurna. Pikeun nalingakeun kumaha nasibna Jaka Sembung. Sanggeus lulus sakedeung eta dua jawara ngora nu geus datang deui ka imahna teh. Maranehna sageuwat ngalakukeun kewajiban salat subuh. Dina salatna maranehna menta ka Allah ngadua sangkan Jaka Sembung dibere panangtayungan ku mantenna. Nu satuluina mah Sri Ayuningrum tumanya ka Kaswita. Wita, kumaha pilampaheun urang ayeuna? Kumaha Kang Parmin geus jelas raratana. Yen Kang Parmin ne pastina lain aya dina tamar tahanan atawa dina tahanan kumpeni Walanda di Karsidenan Cirebon. Jigana mah geus diiangkeun lanceuk urang teh Wita. Sri Ayuningrum nanya ka adina beri neuteub antep kana beungeut adina kalawan hiji teutepan nu kacidalungsena. Teteh kuring oge apal teh perkawis eta teh. Kumaha atunya? Walon Kaswita kalawan nada nu sarua sedihna. Tapi teh nu jelas mah urang harus nyieun hiji hal, hiji rencana dina upaya pikeun ngabebaskeun Kang Parmin. Sakedapan eta dua jawara teh nyoba-nyoba neangan jalan kaluarna kumaha nu pangalusna. Teh nah teu mungkin kitu Kang Parmin teh geus diiangkeun kana kapal kitu pikeun nyuhun diasingkeun ka luar Jawa. Kumaha nembutkeun teteh. Kaswita tumanya ka nu jadi lanceukna. Jigana mah kitu, naon nu disangkakeun ku hidep teh Wita? Kugituna urang kudu gawat-gawat jigana mah ka basisir. Ceuk si Ayuningrum bari manehna sageuwatna nyokot pedangna nu diteundeun di tempat sare. Kalawan tolo bade miteun tempo sasatna mah teu pada sarapan heula. Eta jual jawara adina Jaka Sembung teh sageuwatna gesat-gesut tuluy indit ngagejelig nyaeta nyorang ka basisir. Dina kaayaan masih remeng-remeng isuk-isuk. Tembong para pamayang atawa nalayan mah geus rame di eta tempat. Aya nu kakara balik ti laut nyaeta tas ngalalauk kalawan mawa hasil laukna teh lumayan. Aya oge nu deuk sayaga siap-siap kakara rek turun ka laut. Wita, kupingkeun teteh. Ceuk Sri Ayuningrum ka Kaswita. Ya, Wita, buka mata hidup. Bisi urang teh inggis ku bisi rempan kusugan.
bisi disabudereun urang teh loba soldadu kumpeni Walanda nu ngahaja nalingakeun ka urang sasat nama juru telik pikeun ngamata-mata ka urang. Kaswita ngawalon ku unggeukna pertanda manehna ge deuk saya gajeng ara tarapti tul ati-ati. Wargi marana satelusna mah ngagejlig indit nyaeta ka sisi basisir. Nu satuluyna mah Sri Ayuning sageuwat nananya ka hiji pamayang nu harita teh keur nangtung we neuteub ka laut. Saha ieu teh? Mang, abdi mang. Ceuk si Ayuning ka eta pamayang teh nu memangna jiga nama keur ngadaguan kapalna nu kumanehna dek diganti ka laut. Mang, tiasa kumaros teu? Mangga. Ieu perkawis kapal tetos angkat gitu, Mang. Eta pamayang nu ditanya ku si Ayuning teh kalawan dak dumadak pisan manehna kageteun ditanya kitu. Kalayan sora anu katidak someyahna antuk nama manehna ngajawab. Parantos, Neng. Parantos angkat. Tos lami kitu angkatna, Mang. Kinten setengah jam pangintennya. Seueur nyandak penumpang na, Mang. Ceuk si Ayuning nyusulkeun pananya. Rupina mah, Neng. Tadi mah teu mawa penumpang umum, Neng. Tapi hampir sadayana teh para soldadu kumpeni Walanda, Neng. Eta pamayang teh ngajelaskeun kalawan jujur naon nu kumanehna dipikanyaho. Jigana mah maranehna mawa tahanan meureunnya Mangnya. Ceuk Kaswita nanya bari jeung rada acuh wargi. Nanya sangeunahna pikeun mere naon? Pikeun mere kesan yen nu ditanya teh henteu penting. Hingga maranehna moal dicuriga ku si bapa wargi. Cep, memang ku bapa ge tadi katawisnya aya saurang tahanan anu jangkung agung kasep kalawan digendeng ku soldadu kumpeni Walanda nalika naik tangga sareng tanganna dirante, Cep. Oh, hatur nuhun, Mang, hatur nuhun. Ucap ti Sri Ayuning kalawan pondok bari neuteub ka Kaswita ku hiji teutepan nu ngandung harti nu gede. Nu satuluyna manehna ngajauhan ti eta pamayang. Pok nyarita Kaswita. Teh. Kelepat deui rupina teh. Muhun tahanan nu dicaritakeun ku si bapa teh tos pasti Kang Parmin alias Jaka Sembung lanceuk urang. Ceuk Kaswita kalawan hate nu ngagedur panas. Naon-naon nu dicaritakeun ku bapa pamayang tadi ka si Ayuning jeung Kaswita memang bener kitu ayana. Saatan subuh kapal nu lumayan gede teh ngangkat sawuhna sarta ngembangkeun layarna. Nu satuluyna mah eta kapal teh miang ka laut nu lega kalawan mawa tahanan hiji. Nyandak tahanana wargi Mung Jaka Sembung. Akal licik sareng tipu muslihat kumpeni Walanda memang kakoncara di mana-mana. Lain sakadar di bumi Nusantara, tapi utama nama di negeri-negeri nu dijajah ku maranehna di mana bae ayana. Wargi nu mulia, Ibarang Jaka Sembung dijadikeun tahanan kalawan ngaliwatan hiji siasat nu katidalicikna, pamarentah kumpeni Walanda nu geus memang nyangka eta hal bakal kejadian, maranehna geus boga panyangka gede. Yen ditahanan Jaka Sembung di gedung karesidenan teh sarua hartina jeung ngundang para jawara-jawara tangguh-tangguh pikeun ngabebaskeun Jaka Sembung. Eta panyangka teh sageuwatna kajadian jadi hiji kanyataan tali peuting. Saatan kajadian di wewengkon karesidenan Cirebon,
Letnan Pandan Semot geus leuwih ti heula meunang informasi ti juru titena yen bakal aya hiji serangan ti para jawara tangguh-tangguh nu deuk ngabebaskeun Jaka Sembung nyaeta ti sakelompok jawara nu mikanyaah jeung simpati ka Jaka Sembung. Sabab begitu Jenderal Pandan Semut sageuwatna marentahkeun pasukanana jeung jalma-jalma nu dipercaya napikeun ngamankeun Jaka Sembung ka hiji tempat nu masih dirahasiakeun. Saya lian nyaeta hiji kapal dagang Walanda nu kabeneranna teh keur di palabuhan Cirebon dicarter ku pangawasa satempat. Nalika narajangna para pendekar simpatisan Jaka Sembung teh lumangsung. Sabenerna mah Jaka Sembung teh can jauh wargi. Sageuwatna kalawan akal licikna ti Letnan Jenderal Pandan Semut. Jaka Sembung dipindahkeun kana kapal. Sanggeus maranehna boga kacurigaan yen panarajang teh hampir-hampir teu bisa dibendung ku sajumlah soldadu-soldadu jaga jeung para jawara nu puluhan mungkin ratusan jumlahna nu ngadukung ka kumpeni Walanda jeung dibayar ku maranehanana. Mimiti nama Letnan Jenderal Pandan Semut teh rek ngajadikeun atawa rek nyieun hiji serbuan ka jawara-jawara pribumi nu ngabelaan Jaka Sembung teh. Sasat nama deuk ngarancang hiji jebakan pikeun newak sararea nyaeta para jawara simpatisan Jaka Sembung. Tapi eta pagawe luhur teh teu bisa ngabayangkeun yen sakitu hebat jeung tangguh-tangguhna sepak terjang wargi-wargi Jaka Sembung. Atuh Pandan Semut teh ngarasahan jakal katida jeung manehna salah perhitungan karena kamampuan nu dipiboga ku para jawara nu ngadeudel Jaka Sembung. Udah kumaha deui urangnya teh. Kaswita nanya ka lanceukna. Wita, sabar Wita. Urang kudu ngayakeun hiji hal. Tapi kalawan kudu tinimbangan nu kacida matengna bageud. Walon si Ayuningrum bari manehna ngahaja seuri supaya Kaswita teu katembong dalang sateuing. Wargi nu mulia. Dina mapag panon poe datang ti belah wetan. Tembong rentang-rentang hiji parahu pamayang deuk kasisi kapangkalan jeung deuk ngabongkar muatanana. Nu satulina mah kapireng ku Sri Ayuningrum. Wita, tuh geuning aya parahu Wita. Ceuk si Ayuningrum bari manehna nanarik leungeun Kaswita nu manehna teh keur ngalamun. Oh, mun teh ayo atuh. Sageuwatna gesat-gesut marahna gejlig indit kalayan siga lumsa tengah lumpatnya eta kapal lebah pangkalan. Pak, punten Pak, tiasa nambut parahu Pak. Ceuk Kaswita rada kaku nambut parahu wargi. Kaswita tanpa basa-basi saeutik oge langsung nambut. Sri Ayuningrum manehna ngarasakeun yen sikap kaku ti adina teh jiga kitu hingga manehna teh kacida rada jengkel na neuteuk ka Kaswita nah kalakuanna teh siga kitu katempona teh kaku jeung matak nyurigakeun. Atuh nu bogana parahu teh sakedapan mah manehna jiga nu ngalamun bari neuteuk ka Kaswita ku hiji teutepan nu kasigeung wargi. Budak ngora naon nu ku anjeun dicaritakeun? Cenah nginjem parahu kuring. Anjeun mah aya bae nyarita teh. Eta pamayang teh ngagarendeng kalawan nada nu rada jengkel. Ye, kuring can pernah papanggih jeung aranjeun. Nah, datang-datang rek nginjem parahu. Kukumaha ieu teh? Pak, hapunten pun adi Pak. Sri Ayuningrum motong caritaan eta pamayang. Punten Pak. Eta teh pun adi. Oh, itu.
Naon maksud aranjeun sebenarnya ya budak mara? Pamayang eta nanya akhirna makuna danu rada somea. Kieu malawi Pak. Upami tiasa mah panginten abdi duaan teh gaduh maksud bade nyawa ieu parahu bapa. Nyapikeun sabaraha waktu malawi Pak aya keperyogian. Itu pertelaan ti jawara istri teh kalawan someahna keur. Neng, parahu ieu teh lain boga bapa neng. Anjakalnya. Bapa teh nyewana ti hiji cukong kalawan bagi hasil neng. Eta pamayang teh nolak karena tawaran ti si Ainingrum ku cara nu alus. Kumaha atunya Pak? Kumaha upami kitu? Kieu wae atuh numutkeun abdi mah. Kersa teu bapa ngical eta parahu teh ka abdi duaan. Wios sabaraha we hargina moal janten pasualan. Insyaallah ku abdi duaan bade dibayar saenggal. Jeung si Ainingrum kalawan pinuh ku basa-basi. Oh, Neng, anjakal. Bapak teu bisa mere sabaraha hargana, Neng. Wayahna, Neng. Pak, tos ah. Ulah loba ka ditu ka dieu. Ulah loba saur. Ya, kuring ya kaswita ya, adina ISTT. Tah duitna tah. Nah, ceuk kaswita kalayan nada nu tetep kaku lantaran manehna memang geus kagok kaku. Eta pamayang wargi nyaeta nu bogana parahu teh guat mapag pundi-pundi nu eusina mangrupa duit. Cep, sabaraha ieu jumlahna cep? Etang we ku bapa. Jigana mah cukup pikeun meuli 100 munding tah. Sok etang ku bapa. Walon kaswita kalawan sangeunahna. Kalayan teu nungguan heula walonan atawa jawaban bisa henteu na ti eta pamayang. Hiat! Kep! Kaswita ngolebat luncat jengkal na jero parahu bari manehna rada ngadumel. Bea gajih aing salila jadi kacung di panden semut. Wargi nu mulia. Kalawan saeutik oge tina buang tempo, oge Sri Ayu lanceukna sagewatna ngolebat. Cek! Langsung manehna nyekel dayung. Sedengkeun Kaswita ngabelokeun haluan eta parahu kalawan tangkinas naker, dius ninggalkeun pangkalan. Hei! Budak ngera! Neng! Yang! Hei! Aranjeun rek ka mana yeuh? Daguan yeuh, daguan! Gorowokna eta pamayang teh bari manehna teh suka bungah lantaran narima duit sakitu gedena wargi. Ya erek kalaut euy balayar. Ceuk Kaswita sangeunahna. Ulah cep. Geus balik deui cep. Eta pamayang kolot teh mere isara. Yo, cep, Neng. Balik deui Neng. Sakedeung deui bakal turun angin puteran. Balik deui. Ka dieu euy. Balik deui cep. Neng ka dieu kubat. Bade. Tapi Kaswita oge si Ainingrum teu nolih kana nu dicaritakeun ku si bapa pamayang. Sok sanajan eta pamayang kolot teh gogorowokan sakuat tenaga. Wita, jigana maranehna kacida merlangeuna kana kaselamatan urang duaannya. Ceuk si Ainingrum nu bisa ngarasakeun sikep hade ti eta pamayang kolot teh. Muhun lupina kitu, sok sanajan manehna teu nampa duit nu kawilang gede oge tina gaji abi sabaraha bulan duka taun teh. Tapi manehna teh boga niat nu hade pikeun ngawawadian ka urang. Ayo atuh teh lah. Ayo bisi Kang pamer tebih manten. Ayo sok. Kaswita jeung si Ainingrum wargi sageuwatna manehna ngagayuh dayung parahuna terus laju ka tengah laut. Wargi nu mulia. Para wargi nu mulia kalih bagja alhamdulillah
bagian nu ka 108 carios nyambung nu ku urang dipigandung jaka sembung dicekapkeun dugi nadugi ka dieu wae. Hapunten kana samudaya kalopatan sareng kahilapan nya wargi. Nuhun wargi, sumangga wargi, mugi ageng manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.